Ih, barudak teh. Su, gugah. Hei, musuh, kurung, herang, hudang. Sahur. Hudang, ngestere imsak itu 5 menit deh buru. Pan arek aya jadwal ngahudangkeun sahur lin maneh teh. Hudang. Bagaimana ganggu wae. Hudang kehe di buru abang ngomong wae orang ngageurikeun sahur teh batur buru. Heh buru geura salawur heula. Itu mie geus beukah kantun we hayang mie geura. Tadi masak di jam 3. Alhamdulillah kajeng poho babacaan aja. Ya mah. Puasa teh. Engko si Dudu teh rek dahar bareng tapi kemana nya? Omong jeung maneh tadi. Kamana tuh gerak tayangan bisa kaburu imsak, mau arek ngagaingkeun sahur ka batur cenah sia mah. Kayak arek kacai heula arek si penting heula. Eta si Dudut. Kenaon kayak data mana di dinya asa mah. Karek beres dahar Dudut mah. Mikir atuh kayak si dahar kot deket kloset kitu, teh sabal mana teh teh. Bagus segar Dudut mah. Segar sih mah mikir yakin budak teh. Naon ijah si Dudut dahar di dinya lin. Sia mah sababaraha kali hayo we dahar deket kloset. Lain cara mah tuh ijah kumaneh geura. Disangam kumaha dari kaya mah kitu mah. Jorok Dudut maneh mah Tegaul mah. Bagus segar deket wase mah. Tegaul nyojorok eta teh sia teh. Buru geura ku kumaha? Jal kamu arek ngagaingkeun sahur teh ya. Yung mah. Hayu buru Ka tuh dulu tak arek minum heula. Cakar head sia teh. Kageuleuh teuing sia mah minum dina kloset. Aya buru geura keluar sia teh bisa kabur-kaburangan sia mah. Sahur. Kira aja. Jah, kumana jah ngagaingkeunna? Era. Sia mah oge ge era. Kumaha Dut? Buru jeung gaingkeun. Buru. Hayo we ka Dudut. Sahur. Sing balik atuh kae ngudangkeun teh. Nya ge kadang ngeun sia kitu mah. Bisu hudang pan bisina ganggu. Teu sangka pinter maneh Dut. Satu kemana aja? Lain kan anak yang ngurangkeun sahur sia mah. Sahur. Nya jelema oge barudak ieu mah teh. Juri gungkul sieun. Sieun sia itu mah jelmaan menu ieu we nu ieu. Sok udangkeun sok. Sahur. Ceureuh atuh. Sahur. Oke mati bang we kitu. Era anjir. Sahur. Cinta aku jangkar sirit. Nyari atuh jangkar leher sia. Ulah mabuk supaya sia. Alus, kalau kasih dagor ku galon, tuh ku itu tuh, ku tiang listrik kayak itu Jung. Tuh sanggup aing aja, udah ke sahur mah era. Ku maneh we Jung. Era balik deui oge mah. Kantor we ngajakan ngaudangkeun sahur ka batur, balik teh heula. Aing era Dudut awas